Ari maneh naha wayah kieu make geus balik. Heula, ari emak eta nah hawayah kieu masih kena aya di imah. Mangko rek rapat lain ka sakola. Oh, arek teh. Engke iraha ari emak, rapat nage dimulai ti jam 8 isuk tadi. Kaburu beres atuh rapatna oge. Heuh kan bae atuh lah. Teu kudu ini teh. Iya ari emak, kayak kumaha lamun aya pengumuman penting. Mudah-mudahan moal nyaho. Tanyakeun we engke. Ka inung babaturan maneh. Kitu emak mah. Ari emak naha atuh make teu mangkat rapat. Sia mah kudu dicenrekeun wae. Aduh. Naon? Yo, inung teker ambeien ieu teh. Matak teu ini rapat oge. Kumaha aing nek diukna engke. Dapir aku ngajajanteng nangtung. Atuh lain diubaran emak mah. Imah malah ka diingu. Lain diingu sia teh. Emak teh nyaho kudu diubaran ku naon. Ari emak. Tah ubaran ku ieu mah. Lain ti kamari atuh sia mah ngabejaan teh. Nya oge henteu mah wasir. Eta maneh naha? Wayah kieu make geus balik. Batur gesan baralik. Wah sia mah mabur. Tuh Nah tuh sia make geus balik wayah kieu. Bau naon yuk? Urang geus siap, Mak. Bruh.